Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bul kukus kaurekan payungan kana anu ngamparan kagigir kanu ngaping berang jeung peuting berang jeung peuting bul kukus menung ka manggung nada papayung wata nada maaf ka pohaci nada widi nya kuring bade diajar ngidung nya ngidung cerita pantun ngaguara cerita lana rasa milawang kancana nu hayang dilalakonkeun luluru tujuh ngabandung ka dalapan ke disorang salapan heuleut-heuletan 10 raja bantalaan jelag dibukakeun cupu manik astagina kapena kudu ngaliwat kudu rancagena hate dibuka kudu bujangga ana dibuka patinggahalang dibuka patingadalang boh pilih durus narutus boh pilih narajang alas palias nurus narutus palias narajang alas kula nyalakeun ieu pangbakti kasakur para karuhun kasakur para raja nuka catur tina galur nuka kocapna carita bilih salah ngadongengna bilih salah nyaritana teu cocok jeung sanyana kula nedap pangampuran baheula beh ditueun baheula ti aki pinah ka bapa ti bapa pinah ka anak ti anak pinah ka incu kitu jeung kitu wae tug dugi ka kiwari nada agungnya paraun nya para disusurup sangkan payus dipapae sangkan beres dirembeuy ku basa heureuy diselapan ku siloka paslang jadi carita sangkan raja pamunah munah lampah paripola munah gawe parigawe munah ucap pariucap munah kayu munah batu laut biru tibeh kidul nganti lemah laut kayas tibeh wetan nganti lemah kapuluh kapunah ku raja pamunah dosa gede jadi letik dosa letik jadi leungit sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenenganna dina diri masing-masing geura nyingkir setan nu aya dina raga masing-masing geura nyingkah cenah jampe kabasmi ku raja aheng raja kanjeng Rasulullah Jibril nu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat ku dulur kaula kabeh kidaruna kidaruni rajeng nyigedeng lodaya sarta panyakit nu ayeuna
ulah jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab naon tangtu manusia mah kaliputan ku yang manon aku ka Gusti nu maha suci Gusti pamuntangan berang Gusti pamuntangan peti sajatining pati hurip sajatining kalanggengan sajatining kalanggengan tamperkeun saripatina tanjeurkeun awehanana tanjeurkeun awehanana aya nyataya sanesnya alif irupana Nur Muhammad nusanyana ya isu nu jadi nyata karena deget kekarasa ku kerasa pangawasana rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani rahayu kagungan nu maha agung walagri kersaning Gusti nu maha suci naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunya sedangkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa urang teu ngaboga-boga ngan ukur di bandaan jampe bisa sama nada agung panunuhun nada panjang pangampura kasakur nu aya di payun jebarna kasadayana atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura karek caleknya lemekan kedal ucapnya nyarita lalameki juru pantun margi ai pantun mah kuratu moal katimu ku pandita moal kabuka ku resi moal kasusi juru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya coretanana karek caleknya lemekan kedal ucapnya nyarita lalameki juru pantun kacapi kayu dawolong kuluwung diangken tangtung hartosna inang diangken badan kawat diangken urat jariji nu ngahijikeun
atuh curug pamener saur indung leungeun ngalayetkeun Sri Urip tunggal jasmani tunggal layet jeung suara mangkana ulah rek pabentur jeung saur ulah rek pabeurit jeung biwir jero perut sakarida alah jamu air warnanya camerut hayang kabujang camerut hayang kabujang susu lair teu karasa hayang teuing rujak kareta api hayang teuing rujak kareta api alah kapal udara di hayang teuing ka tukang sorabi hanya kagungan dengan geningan mah jampai anu bager sinen subang mah biasa atuh kapayun bayar laguna itu selingan ya wah kan aya dina pantun teh wah hartosna teh papatah sareng nungtun aya dina rumpaka teh talaaheun eta teh cep empe sapertina pesekeun kieu nya ai mamah cicih papa nyiptakeun lagu teh sareng hartosna oge maknana teh luar biasa gerak talaah ku salira mungu inge jamin nu iman hirup temah hirup dekat goda setan haturumena hirupna taraka sasar geningan mah hirupna taraka sasar tah kitu salah sahijina lagu teh nya empe mungguing jalmi nu iman hirup taraka goda setan hirupna moal kasasar pan kitu saur cek empe teh mapan dina seni mah umanya aya paripaos kieu cek guru teh mah hidup dengan agama akan mudah hidup dengan pendidikan akan terarah hidup dengan seni terasa indah jadi saur cek empai teh mah kedah nyeni nyunda nyantri nyakola bener bager cager pinter pan kitu saur bapak ustad oge tapi ulah kamu mana mangga kopina tos haneut kene dikocekeun kantun disurupun urang lajeng deui Pak Ustad ada majeng deui ka Palipayun aduh punten Pak Agun rada majeng ka Palipayun ame kacaangan Pak Ustad gitu Bapak Ibu sadaya tadi teh cenah aya pertarosan dina anu bako nya pertarosan naon cenah Ajimi nami ngurunyung da tadi sibuk nyiapkeun di ranca buaya meureun heeh tadi teh pertarosan uga tunda nyaeta dari kesin rumah mau ikut tanya jawab dan tugasnya mantul kurang dongeng iya mah dina judulna Raden Pamanah Rasa versi budayawan Subang gitu. hampura kasinir kudu wayahna malah mandar ieu pantun aya pulunganeuna napikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina nu akhirna seni dengan dimumule nu urang diculkeun nu akhirna cul dog tinggal igal gitu panginten banyak kasauran nu nemek Pak Ustad diutarakeun teh janten ari seni mah keur papaes hirupna atarapi kahirupan gitu hakikat nama tetep dat nu maha kawasa panginten kitu wah salajengna ieu Raden Pamanah Rasa diutus kudu jadi ratu diparentah kudu jadi raja
nya anjeunna didinya hayang jadi raja teh hiji nyata kudu ulasan asihan dedehan ka masyarakat ngatur lemur ngolah nata negara kudu bener nya anjeunna tatapak berata di hiji leuweung ngan eta leuweung teh cenah jangpai leuweung luang limu leuweung gonggong sima gonggong nyata maung tutul nang gerung didinya macana pada aredan cek paribasana nanging Raden Pamanarasa ngaliwat kadinya juri gepating jararis setan pating karocea ku pamorna jeung paripola elmuna sedengkeun eta teh leuweung gonggong sima gonggong tong borning manusia anu liwat ka eta leuweung dalah manuk ngaliwat ka luhureun eta leuweung ceuk nu bohong teh mah ngagubrag saharita atuh saking ku sangat-sangat eta leuweung juru pantun liwat ka eta leuweung ngadadak hayang kopi cappuccino keureuy moal didinya anjeunna cek beja tarung patutunggalannya eta jeung maung bodas di nagara kajina nu akhirna maung bodasnya eta taluk turuk ajri aing carumungkuk haram dempak kudu ngaganggu turunan 30 pakuan kitu cenah jangpe nu akhirna Raden Pamanarasa ngagem ilmu macan bodas sakembarang langsung anjeunna tatapa nyaeta di leuwih sifat tahunan malah manar bukana oge sepuh kapungkur mah buah loa buah malaka harendong jeung sajabana dina sabetik ngalalana eta anjeunna tapa 40 poe 40 peuting nu akhirna kenging cenah wangsit yen di tanah Kaler aya bener pisan nu ngadegeun pasantren nyata Syekh Kuro guru besar ulama besar disarengan ku muridna Nyimas Dewi Mantria sareng Nyimas Kubang Kancana nalika harita mah teu acan subang larang Kubang Kancana ningrum kitu saur ieu guru pantun kapungkul nya didinya lajeng wae Raden Pamanarasa satosna tapak berata anjeunna kebat ka tanah Kaler di tanah Kaler masih seueur pisan nalayan nya didinya anjeunna ngiring aub ancrub sareng nalayan ngabantosan sagala rupana kitu dina panyariosanana perkeun tah pamal itu geuning aya cenah aya tah sepuh saha cenah anu ka dieu sing horeng pangersa guru besar ulama besar nyata pangersa Syekh Kuro sampurasun nu kagungan ilmu rampes aya geuning aya mena ari pangersa Syekh Kuro mah apaleun sok sanaos eta Raden Pamanarasa teh nganggoraksukan cumpang camping ngan saukur mesem ieu pangersa Syekh Kuro sabab ilmuna urusan durung winara luar biasa lain oge ulama besar lamun teu pinuh ku ilmu cemar ku pangabisa keun kaula apa ye teh geuningan putra mahkota teu ngalalahana tapi keun ku kaula urang ditutupan we heula aya pikir saeunaon cenah mena kieu cenah pangersa leres kita nu namina pasantren Syekh Kuro leres pisan kaula pisan cenah mena naon ajaranana ngajarkeun hal-hal keislaman we cenah samampuna kula tah kaula rek tumaros naon atuh cenah penjabaranana artosna Islam teh
didinya Syekh Kuro nyaeta anjeunna emut ka muridna anu geuli. Keun dijawabna budak ngora minta pertanyaan dijawabna ku budak ngora deui. Ieu dicanak ka Balai Agung anu geulis. Da ai sepuh kapungkur mah adil tur bijaksana ngawayuh teh. Di pasihan hiji ewang imah teh pan kitu rata tur adil. Turunan tinggi Mas Kentring Manik Mayang Sunda ayana ti Pakidulan. Contoh meureungan Garut, Bandung, Tasik, Sukabumi, Bogor. Turunan tinggi Mas Kentring Manik Mayang Sunda. Mantap cek kolot baheula mah antara Pakidulan Garut Bandung jeung Subang sabapa misah inu. Kuring adina nu mantak kamun ka adi kudu karuna bere jog deui. Nah kadinya loyokna nya. Saparantos ieu kagungan putra tini Mas Kentring Manik Mayang Sunda hiji Raden Surawisesa Suraswan sareng Surawijaya. Ting geulis di Mas Subang larang kagungan putra nyeta Raden Kian Santang, Laras Santang jeung Jaya Sanggara. Kulantaran istri anu sepuh manyeta gaduh hak nu akhirna Raden Kian Santang ngalih deui ka Cirebon. Cek bahasa nasional teh mah memperdalam ilmu agama. Ti saha ti pangarsa Syekh Datuk Kahfi ye carios acan para wali. Didinya ngatar ngadel ngaler ngidul ngulon ngetan. Sedengkeun Raden Surawijaya Surawisesa mah anu nyangking Labuan Banten tug dugi ka Ciamis mun kiwari mah cenah wah. Ari di tanah kalernya eta Raden Kian Santang Laras Santang pengelana. Nanging cenah di mana aya kaca nirbangban ku kaula bakal dibantuan sabab naon? Sabapa misah indung kitu cenah tapi kuat sabapa misah indung mah kabeneran kuring oge boga budak di Samarang teh hiji. Atuh ku kituna ieu barudakna teh akur pisan nanging nanya wah belinya nanya nuhun teu nya eta mah urang jawab dongeng tamah sore-sore kapunten gitu nya ka para panitia hatur nuhun mang aya tos dipaparina nyata kesempatan ti dieu ka para kiai, para ustad, para ulama. Mugi agung cukup lumur jemar hampura bilih ti saletot omong ti soledat bahasa nyaleta maklum ai manusia mah tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah gitu. Nu penting nama urang merdeka asigna Gusti sing sehat lahir batin. Amin. Damang ayeuna mah nu disuunkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh teu seueur-seueur nyuunkeun sehat lahir batin. Sehat lahir bisa usaha, sehat lahir bisa ibadah. Sakitu. Hapuntennya bobot sapanon carang sapakan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh luar biasa alhamdulillah.